Mama Bakri dek ditanya masalah ku Kiai ti Jawa Tengah 10 masalah. Mama Bakri geus nyieun heula we masalah 10 masalah nu bakal ditanya, ditenden di luhur di dinya ngebeng-breng gede. Terus tempelkeun dinya. Tamu datang Kiai di Jawa Tengah sababaraha Kiai diantara Kiai Abdul Hamid. Waalaikum cak santenakum salam mangga cali duduk bere cai bari kieu neuleuhan lafad nu aya di dinding di antara nu kabaca jahil percis naon nu deuk ditanyakeun geus aya kabeh di dieu. Masya Allah cak Kiai di Semarang. Ieu mah teu kudu kapanggih jeung mama, urang geus dijawab ti heula di dinya. Ya Allah ya Rabbi. Mun urang bisa kos kitu pake main cimplong. Waduh. Ya Allah ya Rabbi Gusti. Iyalah hamba-hamba Allah. Dibere nyaho ku Gusti Allah, tapi jalanna mah biasa bae. Henteu asa aing, henteu kumaha. Masya Allah, kitulah ahli-ahli Allah nu geus datang ka tahapan ma'rifatullah. Jadi urang ya tercengang kadang-kadang, kaget kadang-kadang, geusna ojah heueuh. Ieulah ilham terhadap para aulia-aulia Allah. Masya Allah karim. Aya kiai hayang nyaho ku tenar-tenarna Mama Bakri kaistimewaanana, maka datanglah salah seorang santri tim Mesir kiai hayang nyaho kaistimewaan Mama Bakri. Katropong ku Mama Bakri padahal nyana teu ngomong kasaha namu sanggeusna namu milu ngaji katempo meureun ku Mama Bakri. Mama Bakri ngabahas bismillah ti mimiti ba huruf jar ismi majrur jar lamad jana kasra zahir. Ismi mudhaf Allah ismun karim mudhafun ilaih ar-rahmani jadi sifat awal ar-rahimi sifat hakiki ari pelanggaran beres. Ku Mama Bakri dielal bismillah bismillah ismun simun laji fi'lun. Terus segala terdomatu alal wawi terus datang ke beres dia. Terus ku Mama Bakri teh kitu diasupkeun kana pan maani. Terus diasupan ku pan naon kitu mantek. Terus pan bade. Didinyalah timbul munazoroh. Rame bismillah teti mimiti sakali ngaji 2 kali 3 4 kaharti keleh ku santri-santri. Barang geus saminggu mah geus teu kaharti. Eta cacak-cacak santri baheula. Ku ari mang mimiti ngaji ge haju teu kaharti bae kan. Terus kadituna eta kiai tim Mesir teh senyum-senyum bae. Seminggu masih kaharti. Barang geus lewat ti seminggu mah nyana geus teu kahartieun sarua bae. Pohara jasa ilmu. Tidinyalah langsung manehal yang berguru ilmu hakikat ka Mama Bakri lantaran kanyahoan isi kandungan hatena hayang nyaho coba ilmu mama datang ka mana ieu ku mama diteruskeun ba terus deuk kaharti deuk henteu terus bae hoyo datang ka teu kaharti ku jan. Kitulah ahli-ahli Allah. Jadinya kakar taslim berarti istimewa Mama Bakri. Itu orang mun ngaji di Mama Bakri biasa baik. Artinya biasa baik. Biasa eueuh leuwih tapi ketika aya masalah anu rumit seakan eueuh masalah nu rumit di otak Mama Bakri. Iyalah ahli-ahli Allah. Almarhum Abah kitu Agrat mitoha Abah Bapak kolot kula min jihati Umi. Maneh nama santren di dieu sok jago nasrib segala rupa bahkan hikmat nage jago jasa. Nang tangan gelutnya nama sebab boga rasa ti Banten. Wah tuh golok mau jadi potong-potongkeun ku jana. Ieu tah Bapak kolot mas santren lah ka benda bareng jeung Habib Lutfi. Habib Lutfi mah rada ngoraan nyana mah kolot. Habib Lutfi budak.
ngaji beres terakhir ka Mama Bakri ti dieu lah ka imah ti imah kawin sangeus kawin terus pasantren dah bil barokah tabaruk ka Mama Bakri pesantren ka ditu naik kareta langsung datang sangeus datang disurah ku Mama cak Mama teh masantren Mama santren bae bagus tabaruk bil barokah lain letik-letik ganjaran ngan tetep ai qodoanin mah kudu di qodo salat eta di kareta pancen di qodo asa dipupuhan mah pan beungeut nya anyar pan qodo cak Mama kudu di qodoan ngaji mah gampang qodo heula be cak bapak kolot maka aing mah eta bang aduh cak bapak kolot geus aing di qodo bae heula kodo langsung beres isuk dah ngaji deui maghrib ngaji mah geus bisa cak jana maju aya ilmu jurigan moal beres segala hikmatan geus pasrah bae ka Allah maningan kitu kudu sagala tuturak digolok tuturak ditebak jang naon heuh cek ke bapak kolot ka aing deui bae kaing deui bae jagana satungtung jadi picin mah ilmu disurah bae isuk ngaji kitu deui bae hook meureun eta ilmu nang muasaan padahal mah perang henteu naon henteu jang naon cenah ilmu kos kitu jalamun paeh mah teh jadi siksa cenah ilmu kos kitu teh ke isuk ngaji kitu deui bae kaing deui bae piceun ku nya geus mal diwirid-wirid ilmu hikmat mah geus bae geus pokona ngaji ieu bae mah nasrif ngelal ngasal ieu sapinah geus sabae geus dikadinyakeun bagus cak nyana qodo geus ilmu juri geus dipikeun ngan aya kedeh cak nyana eta di jero hate aing si hicicing di mitoha apa di imah sorangan di mitoha apa di imah sukulon haju boga pikiran gos kitu sedengkeun pan bapak kolot kitu tah aing si cicing di imah apa di mitoha di imah apa di kanyawan keneh bae teh aing di mitoha apa teh naonan cek Mama Bakri teh make jeung boga pikiran-pikiran kos kitu atuh ieu mapasrahkeun bae ka Gusti Allah ja ibadah mah di mana ge jadi bedek di mitoha ka Allah ibadah dek di lemur sorangan ka Allah make jeung hayang ditutur-tutur ku masyarakat ka Allah dek di mana bae hirup Allah ibadah bae urang ibadah Allah mah di dinya aya geus teu kudu mikiran hayang boga santri hayang boga masyarakat kamar ria nu kos kitu mah aduh aing dipeupuhan deui bae cek mitoha beres geus aing mah geus kumaha Allah bae geus lah geus kumaha Allah bae beak geus kabeh di jero hate teh geus kabeh kumaha Allah bagus kuari mah cek Mama Bakri geus di jero hate teh geus lempeng kuari mah hiji kodok geus eta pan batur teh jola lakon eta santri teh anu saja betul nyaho pan ai kasorangan mah nyaho aing eta ilmu juri geus dipikeun cicing geus kuari mah geus lempeng biasa kunaon haju mikiran kumaha napakah kega ada pagahan pamajikan jeung anak ti mana tuh kulaon boga pikiran kos kitu teu beres boga pikiran apakah kitu mah ibadah encan naon encan lempengkeun ka Allah ti pondok keneh ulah mikiran apakah jak kuari ge usaha henteu naon henteu kawin dikawinkeun haji di modalan eta nang saha atuh ka ditu lagi moal teu kitu kajen kumaha ge heueuh oge nya cek bapak kolot jija dilempengkeun kakarak lempeng geus kuari mah geus lempeng cakna ngaji nu bener tetek saha anu nganyahokeun kos kitu pan aya eta ya Allah ya Rabbi karasa ku soragan bodoh mantak geus cek bapak kolot ka dieu bae ngomong ngajina naon aing mendek ngaji ilmu marifat bae disurah deui bae sagala hayang ngaji marifat sagala naon kajawan bae aing kudu kumaha tuh ieu cek eta geus kitu kajawan bae ya Allah ya Rabbi lain letik Mama Bakri Masya Allah
nu mantak teu eureun-eureun di zarahan lain ku muridna jeung alumnina bae berbagai manusia berbagai kalangan zarah kunaon masa hirupna geus usul ilallah kos kitu iyalah wal arif yan pudu ila suhudil kudrat kabaca cenah teh neuli langkah-langkah jelema urang ge saliwat maka baca salaya jelema rapih bae ge make bajuna haju make seseungina tajam luar biasa beuh buukna ge dirapihan moal teh hayang nyandung jelema kos lain deui sapatuna ge mengkilap weuy pohara atawa aya jelema rudin tambal tepil oh geus kajahoan susah berarti lain marifatullah susah nu jelas ku ahli Allah mande kumaha bae ge kajahoan innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum urangna deukeut ka Gusti Allah dibere ketika jelema datang ka hiji jelema begitu datang deket digupai ka dieu urang ge ka Gusti Allah kuari Allahumma 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 seakan urang jauh ketika urang geus usul moal hayang Allahumma Allahummaan sebab cak Allah ka dieu teu kudu Allahumma Allahummaan ka dieu mantak man syaghalani zikri an mas'alati saha jelema anu katungkul zikir ka kaula teu kaburu menta ataituhu afdhala ma utiyas sailin ku kaula bakal dibere leuwih utama tibatan nu mararenta dina harti maneh geus bae zikir ka kaula lantaran kula geus aya di hate maneh geus teu kudu barang penta aing nyaho jasa kana kamaslahatan anjeun isu kamaslahatan kudu sakitu isu kana paesuk da kudu sakitu minggu hareup kudu kamaslahatan anu boga duit sakeran daun hareup engke bakal boga anak kamaslahatan teh hayang eta geus ulah kudu punta penta aing leuwih nyaho kamaslahatan sia sebab sia dedeketan jeung aing isuk pageto tahun hareup dan selanjutnya ku aing geus dikayahokeun kamaslahatan jeung maneh anak maneh incu maneh geus teu kudu punta penta zikir sia ka aing mantak loba nu zikir haju teu salat ila man syaghalani zikri an mas'alati jelema nu katungkul bae zikir ka kaula an mas'alati poho menta ka kaula jembung lantaran urang jauh bagegeroan pan urang jauh gegeroan zaid ka dieu abah ka dieu emak nu ngagero berarti jauh urang ge Allahumma ya Allah Allahumma seakan urang jauh ketika urang deket urang henteu emak henteu cak emak kayak ka dieu cak abah ieu ka dieu kitulah urang jeung Gusti Allah teh keur carita kikiasan heulanan padahal Allah mah kholik ngan ieu mah supaya kaharti ketika urang masih kana Allahumma 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 urang berarti jauh jeung Gusti Allah okos urang Ka'bah urang abah tungguan maka dia jauh berarti ketika deket jamual aya deket ngarendeng abah tungguan seger ngarendeng boloon sia ieu supaya kaharti bahasa wali teh kos kitu bahasa wali teh kos kitu Tuan Abdul Qadir ngajelaskeun seperti kitu urang teh kuari mah zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngadoa Allahumma 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 boh komo lamun aju aya cau Ambon gede panjang doana Allahumma Allahumma komo Habib Rozak mah Allahumma 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 waduh pohara jasa giliran beuh nu mere cau pendek doana nah ya Allahumma Allahumma jauh berarti jeung Allah deket moal Allahumma Allahummaan net nahnu aqrabu ilaihi min hablil huwari wa nahnu aqrabu ilaihi kaula leuwih deukeut tibatan urat genggerong lamun leuwih deukeut keur bahasa kitu isin jasa atuh Allah teh nyahueun kana gurak-gerik urang teu pernah teu nyaho Allah teh ngadenge kana sagala rupa teu pernah teu ngadenge Allah teh ningalikeun kana teu pernah teu ningali ye nek kumaha tuh la takhudhu sinatu wala naum teu pernah nundutan teu pernah molor teu pernah sare Allah mah emang na bos urang sok sare
emangna komandan urang sok molor Gusti Allah malah takhudhu sinatu wala naum atuh selalu didelekeun urang karasa lain bahasa tapi karasa net isin pun tapentana kau sebab sakumaha tadi tungguan abah jauh abah minta jauh SMS nu mantak SMS ge teh jauh nu mantak SMS ge aku cinta padamu eta jauh berarti lamun deket urang ngarendeng jeung kabogoh urang aja urang SMS aku cinta padamu wih gombal cenah deket sih pakai SMS itu bilang aja sih wah kalau gitu ini mah belum keluar waktunya dari grogol udah keluar duluan kali jeung Allah urang Allahumma jauh ketika urang geus deket teu wani Allahumma numantak instruksi tinggal instruksi titah istisqa wali moal daekeun sebab naon nya nama asal kertek betrek haju cedeum bae asal kertek haju cedeum bae ieu anu selalu kun fayakun Allah teh ditibakeun ka maneh hayang naon sia nah carita urusan naon aing leuwih nyaho kana kamaslahatan sia geus bae sia mah ibadah ka aing ulah eureun-eureun hayuh bae geura zikir ka aing ulah eureun-eureun sebab zikir lain kulisan azriku bil lisan kizbun zikir kulisan doang bila qalbin bohong wa wizrun dosa gede nah nu bener mah azriku bil lisan bal qalbi nah kulisan bareng jeung hate sehingga deket ka Gusti Allah ku deketna embung ngadoa atuh doa aja Allah segala-gala nujian urang ge Allah nyangakeun sadaya-daya geus ieu teh kudu menta lantaran sia dikanyahokeun jang